Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan nanti bijak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sasi Sya'ban ayeuna tos lewat pertengahan menuju 10 anu akhir. Sama baraha dinten deui urang depan sareng sasi Ramadan. Bukituna anu janten kageget urang sadayana anu jadi sumanget ayana dawuhan Rasul man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala mirat. Dongkapna sasi Ramadan nu ayeuna sing dibere bunga hate, sing dibere jembar hate, disebutna teh bisa tazkiyatun nafsi, bisa bersihna hate, kusabab bersihna hate teu aya aling-aling, teu aya nu ngahalangan jol Ramadan teh semangat anggo ibadah mampang meupeung bulan panen ibadah di bulan Ramadan. Jamaah dimuliakeun ku Allah. Dina sasi Ramadan aya ibadah anu sunnah. Numutkeun ilmu fikih, nu sunnahna wungkul di bulan Ramadan teh salat sunnah taraweh. Ulah dipisahkeun. Lamun salat sunnah taraweh eta mah sunnah hukumna, nu teu meunang teh taraweh dipisahkeun. Lamun dihijikeun keneh taraweh alus, tapi lamun taraweh geus gagal eta mah. Ya. Kumaha kitu gagalna? Tarawehna henteu, maghribna tara, isana tara, puasana ge tara. Naon deui? Tadarusna tara, geus tara kabeh na taraweh nu kitu mah. Nu alus mah taraweh dihijikeun nya. Lamun taraweh dipisahkeun engke eueuh kabeh. Nu sunah kaliwat, nu wajib qomo akhirna. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina sapalih kitab anu ditukil dina kitab Nihayatuzen halaman 114 wa minan naplil muaqatati jeung eta tetep dina sapalihna sunah nu di waktu-waktu allazi anu tusanu disunahkeun pihi dina ieu di waktu non al jamaatu salat berjamaah eta teh salatut tarawih, salat sunah taraweh. Nah, salat sunah taraweh wahi ya isruna rakaatan aya 20 rakaat dinumutkeun madzhab Imam Syafi'i dina kitab Nihayatuzen. Muzmaun nu geus disepakati ala sunniyatiha kana sunnahna taraweh. Jadi salat sunnah taraweh mah saha bae sepakat aya salat sunnah. Nah, hiji eta wa yajuju jeung meunang li ahlil madinati syarifati pikeun urang Madinah anu mulya duna ghairihim ulah salian di Madinah mah naon kitu piluha migawena eta taraweh teh sitau wasalasina rakaatan 30 genep rakaat cing urang direk henteu tarawehna 30 genep rakaat pegel manten punya nah geuning urang Madinah hoyong 30 genep rakaat teh hayang ngabandingan urang Mekah ganjaranna supaya leuwih lo
loba tetap sunnah nama secara umum sunnahna salian di Mekah salian di Madinah mah tetap sunnahna tarawih teh 20 rakaat tapi ulah dihijikeun opat sorokaat sasalamankeun ulah rakaataini geuning bila teh solu sunatan minat tarawih rakaataini jama'atan rahimakumullah benar Pak kumaha jawabna la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muroki atanapi nu nyauran nu ngemutan teh minangkana mah tukang komatna banyak mun dina salat mah ta muroki na teh sok nyauran salat tarawih tapi rakaataini dua rakaat assalamualaikum dua rakaat assalamualaikum teu meunang disasalamkeun siga salat mah salat naon isya siga salat lohor sehingga sholat asanam samna lamun nasmehkeun taraweh ditasmehkeun ka lohor maka akudu aya jihad jame ari lohor hukumna wajib maka hukumna bakal jadi wajib sementara sholat taraweh mah lain wajib maka entong ngakurkeun nu wajib jeung nu sunnah ulah nyarupakeun nu sunnah jeung nu wajib jadi kasimpulanana nurutkeun ieu katerangan nu meunang 30 genep rakaat teh mun nuker di Masjidil Nabawi di Madinah urang mah geus 20 rakaat ditambahan witirna ti 3 mangga eta mah engkena ti salah non likuran kan itu rek di witirna tambahan jadi 5 naik ke jadi 7 naik ke jadi salah pan terakhir jadi sambal tas jadi salat taraweh jeung witir teh 30 hiji rakaat aya nu geus nyobaan aya teu ngandel tong bororaang di berjamaah dan sorangan ngeripuh namanya komo di berjamaah dan tapi di daerah kidul mak di kakidulan Tasik kan itu mah eta teh lamun dina likuran tanggal 20 hiji tarawehna naik jadi 2 jadi 25 jeung tarawehna witirna naik deui tanggal 25 jadi seberapa 23 naik jadi 7 rakaat witirna 25 naik 2 jadi 28 nah tulis berapa naik deui tas 7 teh salapan panglobana 11 kali witirna di ditu mah kayak 11 kali jadi unggal peuting teh nutupkeun Ramadan teh tarawehna anggar 20 witirna 11 jadi 30 hiji urang mah lamun diacakan dicoba di dieu teh 30 hiji teh lain kalah semangat kalah mundur teratur paling ge ada cenah dilat-dilat ini imam teh jamaahnya jamaah dimuliakeun kau. Jadi simpel salat tarawih mah 2 rakaat niatna ge usolli sunatan minal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala niat kuring salat sunah witir, nah sholat sunnah witir ngamakmum karena Allah minal bahasa teh min teh sawareh ai sawareh teh 2 ge sawareh usolli sunatan minat tarawihi usolli sunatan minal witri sholat tarawih mah usolli sunatan tarawih rakaataini lillahi ta'ala an ka witir 2 rakaat nu kahiji usolli sunatan minal witri sabab 2 malain witir 2 majang kep ngan ku sabab rek dihijikeun jeung nu sarokaat maka disebut minal witri hijikeun bae cenah jadi 3 rakaat salamkeun teu meunang la tusabbihul witra bil maghribi teu meunang ngakurkeun salat witir jeung maghrib
3 rakaat, witir ge pan 3 rakaat ngan ulah sapertikeun magrib. Carana da magrib mah aya tahiyat awal tuluy rakaat kati 3 rek cara sapertikeun magrib kitu atana napi teu aya tahiyat awal berarti anger nurutan salat magrib. Ari magrib hukumna wajib, ari witir hukumna sunnah. Ulah ngakurkeun nu wajib jeung nu sunnah maka kabawa ilhaq hukumna nu sunnah jadi wajib. Daek jadi wajib kana. Allah teh geus dipikanya cukup jang urang mah witir teh hukumna sunnah. Alhamdulillah.